Duh, ribut tuh kan. Jam berapa? Jam 8. Buka kene, sore kene. Udah naskar lah. Duh, aing mah ingin kos kieu wae geuning zaman teh. Segala si corona lah aing mah. Aing dagang jadi hese, aingna peuting-peuting pan. Dagang naskor, albat dagang narkoba. Kudu curak cileuk. Jam 8 ditutup. Kieu teh mah aing minum autan wae apa. Rek minum dari simpai, geus minum teh we. Aduh. Dah pusing-pusing mendingan molor lah. Oh, ping tukang nasgor lagi ada di dia. Kedagang bawa samperkeun lah. Oh. Pasar usaha teh. Mang. Mang Dalim. Hei, Mang. Mang Dalim. Naon sih, Jang? Naon? Ari amang teu dagang. Orang rek mulai naskor, amang naik di dia. Di mana ini dagang? Mana ini aya peraturan anyar deui. Naon sih deh? PPKM sarurat eta peraturan naon meureun. Aduh, poho mang. Ayeuna teh aya PPKM darurat lain CPCPCKM. PPKM darurat Jawa Bali, mang. Karena itu peraturan Jawa jeung Bali kan nyaho aing mah Sunda. Jadi aku masih benang peraturan kos gitu. Mang Dalim, maksudna mah Mang Pulau Jawa jeung Pulau Bali. Najan orang Sunda ge kan amang cicingna di Pulau Jawa, Jawa Barat. Ya kena PPKM darurat. Aku mah yang mah orang Sunda baco ya. Sunda aing mah ya orang Jawa juga orang Bali. Udah. Aduh. Maklum sama amang lah. Itu teh orang peribut tuh. Kang naskur amang markotop. Sia teh bolon-bolon teuing. Padahal PPKM. Aing buku dagang nasgor galapatan dagang narkoba. Jam 8 culak cileuk. Aing. Aduh, hodek usaha-usaha naon. Ngobor bangkong aing bisi ngena PPKM kene kita balik kieu. Jam 8 kita balik aing. Geus pusing aing hirup teh kumaha bener lah. Ampun Gusti. Nyamoal tuh, Mang. Aing ngobor bangkong mau kita balik. Kan teu kerumunan, da berkerumunan jeung bangkong. Bising aing mah. Jeung anak kali gitu dah. Ampun, ya sing sabar emang kumaha da. Pemerintah ge ya ngalakukeun nu terbaik jeung warga negara Indonesia teh termasuk amang. Kena corona mah nyawana amang keluarga karunya. Ya, PPKM. Nyanggeun mau loba dah. Astagfirullahaladzim, Mang. Hari maut mah pan amang nyaho eta mah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sih. Kan nu penting mah ya hari nandeuna namina teh Mang deh. Pokok dah teh. Ari presiden mah jeung pemerintahan Republik Indonesia ya cuma ngelakukan upaya supaya mata rantai COVID-19 teh terhenti dengan adanya PPKM. Wayana PPKM teh Mang. Sehingga ke rantai Covid teh terputus. Sabuputan teu narurut tuh dah orang Indonesia mah. Jadi we
angger-angger wae. Karena awali heula ku amang ya nurut. Jadi pedagang nasgor yang taat terhadap peraturan pemerintah. Gak tuh mah. Muhun. Gitu mah karak amang ngarti ya. Gitu. Nah, berarti mulai diisukan amang rek dagang nasgor isuk-isuk. Itu mang, isuk mah lain nasgor mang. Waduh, aduh,